gugur 2 tinggal nu saurang deui sia bae ka ditu tamatkeun ayo aing geus gugur di dinya bae enclaknya tinggal nu saurang berangkat neruskeun lalakon aki-aki. Datanglah ke tempat tujuan. Begitu datang kadinya bebeja ka kiaina, sageus bebeja ka kiaina horenganan nyambung terus jadinya nyana masantren kakarak sapoe doang eta tumbila loba jasa. Tumbila rimbi hiji dipaehan di desa 10 ngalobaan tumbila cakeun deui geus dipaksakeun hees malam eta bareng hudag hees barentol isu petingna nyana terus hees deui itu tumbila loba jasa tumbila pindah nyana pindah kamar ka belah ditu menang 3 poe teh pindah kamar tumbila mah eueuh tuma loba jasa tuma di awak sapinuh-pinuh tuma kabeh ieu hulu mah pinuh ku tuma kabeh. Wow, poharanya satuma. Masya Allah. Begitu kunyana di sisiran endek dipaehan ta tuma inget ulah waka dipaehan sia mun can kanyahoan nu bogana saha eta nu boga tuma. Cekeun ieu kudu aing kudu bebeja ka kiai tuma sahanya. Ya inget pisan nu bogana ieu tuma cekeun ieu. Akhirnya terus bae nyana bebeja ka kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sia nek nyaritakeun tumanya. Heueuh sia kiai. Pugus sak sia eta nu saha mah nya kiai boga tuma. Pugus nu saha sia eta. Ayo tanyakeun coba tah kanu digigireun sia sugan-sugan aya tah saha tanu boga tuma. Ayo. Tanyakeun ka babaturanana. Punten ceuk ngene ieu kula di santri anyar. Enaon aya tuma eueuh di dinya. Ja eueuh ceuk ngene. Eueuh tuma, dinya eueuh tuma, eueuh. Ieu mah cenah di aing mah loba jasa tuma. Pinuh saawak-awak bareng di deuleu ku babatur. Ih. Sia mah cenah eta mah meureun kandang tuma tah mah tuh. Nu loba kitu tuma eta. Justru ya aing nanya pindah deui lah aing mah di sisiran, di nyari paehan henteu di sisiran. Jadi pindah deui kamar, dibere kamar anu bagus belah ditu. Eueuh tuma weunana. Begitu hudang hees pinuh deui ku tuma. Nyana datang deui ka kiai nandeuk nanyakeun itu mah saha ieu. Akhirna ku kiai dicarekan. Geus pokona mah kuari mah eta tuma antepkeun bae. Datang ka sia nyaho saha nu boga tuma. Lamun sia geus nyaho ka nu boga tuma eta tuma los ku sia dipaehan. Hah? Wiridkeun ku sia Al-Qur'an. Qur'an teh ulah dibaca doang. Qur'an teh ulah dimusabakohkeun ku sia goblok meureun sia. Tolol meureun sia. Hayang kana rakas ya ku gara-gara musabakoh goblok tolol dibaca doang cara Ki Nurjaya tolol sia goblok sia diartikeun ku Ki Nurjaya diamalkeun teu bolon sia geus kiai ka Ki Nurjaya cenah kiai di Mesir nyahoan ka Ki Nurjaya nyana aduh sageuna aing Masya Allah yang jadi kos kieu ceurik nyana heran nyana Ki Nurjaya kabebawa sakeun. Nyana puyeng ya Allah ya Rabb. Terus tuma ngalobaan. Tuma ngalobaan. Hate deg-degan nyana hate deg-degan. Aing balik deui bae kitu ieu. Ieu mah santren Kieu Ahmad ieu. Si Aki ka mana ieu si Aki? Aduh, ya kena Masya Allah. Oh, ya sih Mas Santet. Lamun teu tuma ganti tumbila loba jasa. Deres teu kapeler mah peler. Peler tumbila. Eta tumbila tuh bloon jasa tumbila. Teu bisa diamankeun tapi terus bae ngarayap-rayap terus. Atuh Ki Nurjaya mah kangeunahan kan. Lamun kapeler jana mah waduh, ieu mah fadol Allah ye. Tak caritakeun we nyana terus be ke aing lain sambarangan meureun ja babaturan aing mah teu aya tumbilaan teu aya tumaan lah geus aing mah neuk ditahan ku aing terus ku nyana dibaca baca Al-Qur'an ja hafizul Qur'an dengan fasihat luar biasa dibaca ku nyana terus dibaca menang di dinya setengah bulan panggil ku kiaina ceng Qur'an mah teu kudu dibaca cek
Dek naon macaan Quran. Ulah dibaca Quran. Doraka sia macaan Quran. Cih. Heran aing mah boga guru maca Quran doraka. Toh guru aing belum amat ieu. Cekna ieu si Aki ka mana ieu aing geura hayang kapanggih si Aki. Ieu aing ti teu masantren ka dieu salah tanti. Aing baca Quran disalah-salahkeun ku nya ulah dibaca cekna. Ya Allah. Eueuh hiji kiai tiba heula ge anu ngalarang maca Quran jak aing mah ditahan. Aju ganjaran ge geus dijelas-jelaskeun unggal kitab. Ai brak aing mah ulah maca Quran doraka. Ya, kiai. Tapi dibalikeun deui cak nya ke. Kiai ge aya nu bogaan tah. Teu sambarangan berarti. Kiai aya nu bogaan, eta ngomong lain saomong-omongna berarti kiai. Gerak tinu bogana. Naik berarti kan. Naik dengan sendirinya naik. Wow, lain sambarangan kiai. Masa kiai nyaho ka Nurjaya? Jauh jasa kan. Tidinya direnung kunanya manehan langsung nyana istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Hampura Gusti abdi. Dengan hawa nafsu abdi, syahwat abdi, horenganan ieu abdi dicarekan ku guru teh marah. Sedengkeun guru teh aya nu boga. Sedengkeun tuma aya nu boga, abdi can wauh jeung nu bogana Gusti, wauhkeun abdi ka nu bogana. Wauhkeun abdi ka nu boga tumbila, wauhkeun abdi ka nu boga tuma, wauhkeun abdi ka nu boga guru. Saha guru teh nu bogana? Tuma teh nu saha? Gusti kajen teuing kumaha ge moal aya nu boga tuma mah jeung tumbila iwati Gusti nu bogana abdi kuari pasrah sadaya-daya eueuh nu boga tumbila jeung tuma mah iwati Gusti abdi nyanggakeun ka Gusti Quran ku abdi moal dibaca Gusti tapi dek direnungkeun dek diamalkeun abdi pasrah melalui Quran nu hafal abdi melalui hafalan Quran abdi teu kudu dibaca direnung ku abdi tur dek diamalkeun ku abdi abdi pasrah sadaya-daya Gusti horeng ieu tuma teh nu Gusti sare nyana begitu sare eta tuma nyaeutikan eueuh sorangan cenah tuma eueuh tinggal aya hiji dua ya mantepkeun ku nyana ya Allah ya Rabb abdi geus dibere tanda-tanda ku Gusti bahwa abdi mengenal nu bogana. Ternyata horenganan tuma teh eueuh nu boga iwal ti Gusti tumbila eueuh nu boga iwal ti Gusti. Guru ge ieu teu semata-mata. Jana ngomong kitu lamun lain desakan ti nu bogana. Horenganan ieu lain saguru-guruna aya nu bogana, nu ngendalikeun nu bogana. Ieu pondok teh aya nu bogana, sigana we beunana nu manusa padahal mah nu Gusti. Dunia teh horenganan kabeh teh nu Gusti, langit nu Gusti, bumi nu Gusti, seluruh eusina nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya horeng nu Gusti. Mangga Gusti abdi pasrah ka Gusti. PS tuma eueuh hiji-hiji acan. Tuma geus eueuh hiji-hiji acan. Ya Allah, ya Rabbi. Horenganan teu kudu dibacaan Quran ieu ya. Aing keur kamari maca Quran eta tuma dibacaan Quran ngalobaan ku aing. Ngalobaan eta tuma. Quran dibaca ngalobaan tambah percis kostumen teh cai ka haji pede pae. Tah, mulai nyana pasrah panggil ku guruna. Ceng ka dieu. Sia urang mana? Abdi urang Cisoka. Tolol. Goblok sia. Aing nyaho sia urang Cisoka mah bloon sia. Goblok. Balik sia ka ditu ka pondok. Cih. Aing nyarita urang asli urang Cisoka mun dari Cisoka teh mah kan dicareka. Ke. Kumaha ieu si lalakon? Teu arti nya. Teu arti. Ya Allah, ya Rabb, abdi can kaharti, ieu can kapaham. Gusti. Terus Quran sambil direnung-renung, can ka harti. Saminggu teu daek ka harti.
panggil deui ku guruna. Cek, sia urang mana? Aing kamari ngajawab asli dicarekan. Apa ngabohong bae gitu aing? Ngajawab asli aing dicarekan. Coba aing rek ngabohong. Abdi asli nama urang Belaraja. Bohong sia goblok. Wani-wani sia ka guru geus ngabohong, tolol sia. Coplok sia ilmu sia. Anu ku sia geus ditalar bakalna poho kabeh. Tolol sia ulah mulayan sia kuari. Di harapan guru ngabohong, goblok. Hampura. Geus ka ditu goblok deui. Ulah ka ngobrol. Aing ngomong asli dicarekan. Ngabohong beuki dicarekan bae. Ieu guru teh aing nu salah. Aduh, sakjana. Insyaallah ieu nasibku kieu-kieu teh. Nyana ngarenung. Naik sorangan ilmu. Sebab geus aya bahan Quran di jero dada. Nu kamari sakadar dibaca kuarikan direnung. Horenganan aing teh lain urang Cisoka, lain urang Belaraja. Geus apa lain mah? Nyaho geus aing. Nang tangannya iraha aing dipanggil deui. Aing dipanggil deui cek deui lah kajian kuku wae. Bener seminggu kemudian panggil. Hari cek. Aisyah sebenarnya orang mana? Nah sari. Abdi geus nyaho lembur abdi nu asli. Mana sia? Tapi bedakan. Lembur abdi nu asli di alam arwah. Kuari abdi ka dieu ka dunya nyaba. Engke abdi bakal balik deui ka lembur nu asli. Lah, nyaba mah ngan sakadar sakedeung nu mantek abdi nyoplokeun kakayaan. Nyoplokeun katakaburan, nyoplokeun kaujuban. Segala rupa nu perlu dibawa ke kampung nu asli ku abdi geus dicoplok-coplokeun. Sia guruna saha? Abdi boga guru aki-aki. Kumaha mimitina? Bejakeun teh mimitina teh. Eta guruna teh ngarupa nu asli. Tak. Ieu lain. Heueuh. Ieu guru abdi. Oh dipeluk ya bolong. Horenganan eta si aki-aki teh. Masya Allah. Sasianya onte ya. Ente. Nabi Hidir. Masya Allah. Hidir orang Cisoka teh yang baik. Taman tukang lauk. Kacaritakeun mah Kangjeng Nabi Hidir geus menjelma nu aslina deui. Sia teh ku aing dididik lain maca. Sia teh ku aing dididik maca mah tuh bagianna ka ditu ka Badu Salam. Sia lamun hayang maca kitab ngomentar kitab tuh ka Ki Nurjaya. Ai hayang diondang mah los sia tuh. Moal eureun-eureun sia. Lamun belajar di kiai kos kitu mah kos kitu bae. Paeh nyungsep sia di neraka. Tuturkeun ku sia Nurjaya. Ujianna sia berjamaah ka neraka jahanam sia. Waduh, kiai ulah sok kitu. Kumaha cenah Ki Wahab? Sarua. Aduh, Masya Allah. Lamun teu tararobat kiai-kiai gede hulu kabeh kiai syariat. Sia geus dididik ku aing. Geus kapanggih sia jeung nu bogana sehingga sia nyaho ka kampung asli tanpa dibejaan. Hasil renungan Al-Qur'anul Karim. Lulus ya sia teh asli nama urang kampung arwah. Kuari teh aya di alam dunia ngumbara. Isuk pagetos sia bakal balik deui ka alam nu itu. Bakal dibawa amal-amal sia. Quran teh bakal dibawa teh nu diamalkeun. Lamun teu diamalkeun mah sia teh bakal jadi mamala Quran teh. Nu mantak ieu Quran teh boga mata. Loba anu dihianat ku mata Al-Quran kadeulean ku Quran cilaka sia. Lain saeutik kiai anu dilaknat ku Al-Qur'anul Karim, hartina pembaca Quran teh lain sakadar qori. Para ustad, para kiai teh qori-qori nu maca Al-Qur'an. Ngan nisbatna bae nyana mah ngahartikeun Al-Qur'anul Karim. Sakadar sakitu cilaka sia.
nu bener nama nu ngamalkeun Al-Qur'an. Tapi sabalikna sia deuk wani-wani ngamalkeun Al-Qur'anul Karim tapi sia can bisa macana jadi kafir zindik sia. Loba jelema kuari anu henteu ngaji heula kemudian norekat moal kapanggih jeung hakekok sia bakal. Lamun sia kuari norekat teu pernah masantren heula tek ceuli datang ka usul ilallah. Ulah sambarangan sia zikir tinggal zikir lantaran di Cisoka mah zikir ge pake ngabeten. Baca ku sia la ilaha illallah 200.000 ngabeten dek kunaon jadi mencak masa tina zikir mencak. Heran aing mah. Haju terus kalap mencana teh. Coba ge di Nurjaya kuari bisa kuari dipetakeun ge. Tuh, 200.000 doang. La ilaha illallah mencak. Hakekok sia kajen kuku mah. Wain contoh-contoh hakekok dibawa ieu teh. Eta hakekok. Iyalah contoh-contoh hakekok. Mun ngomong marifat, mun ngomong mah usul. Aya rangda mah, weh. Manya usul kos kitu. Beuh, mun ngomong mah marifat, mun ngomong mah usul ilallah, musyahadah. Teu manggih berkat be marah. Pada tanuki hakekok ngaranna. Ka dieu guru hakekok, ieu muridna. Ulah sambarangan ceng, zikir mah zikir bae. Tapi wayah ka neraka bae lantaran kudu pase heula syariatna. Nu mantak ulah wakad dibere ilmu hakikat lamun encan masantren. Lamun encan pase baca Qur'ana atuh tetep bae ulah dibere ilmu hakikat. Ieu mah kula mah cek Kanjeng Nabi Hidir mereso teh ilmu ka anjeun teh kan tadi geus ngomong tangkal Qur'an Pak. Berarti sia teh geus hafal Qur'an tapi sakadar dibaca. Oh ieu budak tinggal di eusian doang mantak wani aing eusian sia teh lantaran sia geus bisa maca Qur'an. Bacalah heula Al-Qur'an. Jabarkeunlah Al-Qur'an kadituna eusian jerona abeh zahiron wa batinan. Ulah wakang ngahakekat lamun encan bersyariat. Lamun kiai langsung mere hakikat bae. Ilmu thariqah digelar padahal teu pernah masantren. Rukun wudu can beres, rukun salat can beres, kita maca sapinah ge ambluk-ablukan. Komo titah maca Fathul Muin mas teu beres. Moal usul ilallah. Wajen kukumaha ge. Eueuh hiji guru mursyid anu wani mere hakikat melalui thariqah tanpa syariat. Sing hade dulur sadaya Quran baca budak leutik didikeun engke kadituna kena bisa ngajabarkeun kakara kesian kitu keneh berhakikat ulah wani-wani berhakikat cilaka ieu cilaka lain lalagaan seluruh guru mursyid cilaka kula ngobrol jeung Habib Lutfi gideg Habib Lutfi sulit sekarang cari muridnya mantak nyana mere sakadar zikir asal mengenal zikir aja udah nggak usah atas nama thariqah zikir aja. Kalau udah mengenal thariqah harus ada aturan-aturan hayang ngajabarkeun loba kiai ngan sakitu teh ulah seubeuh silulup ka jero supaya daek ngamalkeunana tah tidinya teh kakarak barang ditanya sakali deui sia kuari urang mana urang arwah ente ge engke mun ditanya di Nurjaya urang mana aing urang kuburan. Nah mal kebal berarti mal kebal deh ya Jipendi tanya mah Jipendi aslina urang mana aing urang alam arwah berarti geus rohna geus aya di ditu deui ambeun embun-embuna geus bawa kuburan abdi aslina urang arwah kuari di dieu ngumbar sakumaha dina Al-Qur'an geus dijelaskeun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jatalar jana Quran pan dunia mangan sakadar barang-barang tipuan loba jelema katipu ku mobil mah digosokan ai awak teh dipandian loba nu katipu ku manuk isuk-isuk manuk dipandian nyana can mandi tolong teh coba geus kikian bae kotrek manuk geus bagus jasa diparaba dipandian ai nyana cileus teh depoleca katipu ku dunia mobil diurus, motor diurus, dunia diurus, nyana teu diurus
illa mata'ul ghurur, tertipunya ku dunia dan lain-lain sebagainya. Urang hirup di alam dunia sakadar mampir cek Kangjeng Nabi, percis urang keur leumpang kapanasan, mampirlah urang ngiuhan di hiji tangkal. Geus rada iuh urang berangkat, seakan-akan urang teu pernah mentolelir, teu pernah leuleuh tangkal kayu eta teh geus ditinggalkeun mah ditinggalkeun bae. Henteu ditatanyakeun ku nu ngiuhan teh sapira di tengah jalan. Kitu keneh urang cicing di alam dunia, isuk pagi eta urang balik ditinggalkeun teu pernah dilihat deui kurang dunia jeung moal bisa. Geus jadi sia kuari geus jauh kanu boga sia kuari. Geus sia cicing di mana bae geus jauh kanu boga aman. Lamun sia cicing di mana bae sadajan sia bisa maca Quran, sia bisa maca Fathul Muin, sia bisa maca tafsir, sia bisa macem-macem maca, tapi can nyaho kanu boga bakalna dijual belikeun ku sia. Aya nu paeh daek ngajikeun mun bayaranna mahal. Atuh henteu mah teu naon sia eta mah meunang kos ngan eta miki. Nu kitu kan eueuh karena Allah. Eueuh nanaon masalah. Ngan kos kitu di akhirat rada bermasalah, rada. Ngariung sia lamun teu diberkatan marah. Iyalah kos kitu. Kamana-mana ceramah kamana-mana kamari ge dongeng makin Nurjaya atas dirangkas betung cenah goda. Alhamdulillah kiai dakwah unggal peuting cenah mudah-mudahan bae ka beli mobil. Ieu basa dakwah ka beli mobil. Dakwah mah mudah-mudahan nu tadina henteu bisa wudu jadi bisa, nu teu bisa salat jadi bisa, kos kitulah dakwah mah. Satungtung jelema can wawuh kanu bogana maka disalahgunakeunlah ilmu naon bae. Ketika geus jauh ka nu bogana Quran asa neuleukeun, nu bogana asa neuleukeun, isin ka nu neuleukeunana. Ketika ayat di sisi tigigir isin ka Allah neuleukeun Allah, isin ka Quran neuleukeun, isin ka kitab-kitab dosa kurang dibaca, boga mata nyana boga ceuli. Kitulah ahli hakikat mah. Lantaran cek ahli hakikat mah awak urang teh di dieu sarua jeung Masjidil Haram. Di Mekah aya Masjidil Haram, di Masjidil Haram aya Baitullah. Urang ngadoa di Baitullah di puteran ku urang tawaf lantaran makom ijabah aya Allah di dinya. Sompral ngomong kitu teh. Tapi memang kos kitu kaayaanna heulanan. Ieu awak urang seakan Masjidil Haram, di jero awak urang aya kolbu, di kolbu aya Allah. Nyaritakeun Allah, urang dek nulis Allah. Boro-boro Allah na kalam Allah lamun ditulis beak mangsi. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran wahyu mun diturunkeun ka gunung, gunung hancur. Lantaran berat bawa Al-Qur'an. Tetapi Quran dibawa ku Ki Nurjaya di jero hate, kuateun. Quran dibawa ku kolbu Haji Pendi, gering. Quran gering nama gering teu kuateun cenah mah. Atuh Iqra, atuh balik deui. Quran dibawa ku Ki Badrul Salam kuateun. Quran dibawa ku Bang Fendi kuateun. Quran dibawa ku Ki Zainuddin kuateun. Kekuatanana sesuai jeung pemahamanana. Datang ka mana nyana memahami Al-Qur'an, di dinyalah kekuatannyana. Lamun datang ke sakadar pemahaman harfiah, di dinya makomna, di dinya kekuatanana.